eka mana deui we hayo we pulang anting eka mana mama kantong ek balanja deui didinya kakarek ke kamari di pasar Banjaran geus ek balanja naon deui ye hirup teh kudu hemat jadi awewe mah kudu bisa neuneun Nyesal naon balanja. ye he tong ulah sok boros jadi awewe mah kudu bisa neuneun aya anu barang misalkan nu rada ruksak omean bisa keneh di omean mah lain saga aduh aing mah ye pamajikan ye hirup teh tong boros-boros teuing Oh, tak kaingetan. Abi terek ngabikin heula mie tapi teh bocor si Ateh. Poho deui. pizza nu kieu mah geus butut kieu rek naon di omean Ha itu apa kudu hemat. Kudu hemat ya geus butut ieu mah balangkeun rek naon kieu di omean geus geheng kieu dipake ngaca oge moal kadeuleu ieu mah erek ditamal tadi nda desa geus eutik. rangsak ieu mah butut ieu mah Teh. babetkeun rek naon Da ieu kur saeutik kur nih. menghalangi pemandangan garila Saeutik mie iya ayo sungkul. we dikeukut wae ampun teuing meuli jeung Ai tadi kudu hemat. juk init meuli garila nu kieu mah babetkeun kemana nu kieu patut di ieu jeung Ha itu mie saeutik lo eta teh. heueuh eta teh teguna geus teguna eta mah butut Tinggal ku eta ku solasino Juk drop. bisi engke dicarekan erek nyumilin Heeh bae ku ieu urang ieu heula orang butut balangkeun kitu mah butut tingali Ampun kunaon teh kitu teh Sok atuh pangmeulikeun atuh. hayu kurang pamalikeun Sok traktir kira paling 35.000 kemana pasar Banjaran Ayo atuh sok kuru cidaknya.